Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس Jadi si letrah teh tiba karena makhluk sin tapi demikian minal ins ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal ins ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal ins. Coba dari akhir kalimat mah mabni karena sukun. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Kelihatannya jadi benar bot atau pemaya harokat di ba'd. Jadi terserah sukun teh lumpat karena makhraj dot tapi tidak ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana wa balagna ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mahwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah
Masya Allah Allah pakai letah itu pakai bibir sebab saya hubungan aja wow ya hari ulama letah lain wow ulama Masya Allah salah. Jadi tidak ada wow di situ tapi ayatnya lah Masya Allah Allah isi letan Inna rabbaka hakimun alim Inna rabbaka hakimun alim wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun Bismillahirrahmanirrahim wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaghfartum minal ins wa ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjaltana qalan naru maswaakum khalidina fiha Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyuruhum jami'an. Ayat ukur yahsyuruhum. Maka ya wajibun. Ya. Ayat memakai nun, ayat memakai ya-nya. Fi qira'atani jumhurul ulama qiraat hafaz ya. Wa yauma yahsyur ay uzkur tegasna caritakeun ku anjeun kasat Muhammad yauma yahsyur dina kana poean ngumpulkeun Gusti Allah hum ka makhluk kabeh al khalqa tegasna ka makhluk jami'an tegasna sakabehna wa yuqalu lahu terus diucapkeun kana makhluk kabeh bahasa Indonesia maksudnya saya mau bahasa Indonesia dan ceritakanlah oleh kamu wahai Muhammad hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk wa yuqalu dan diucapkanlah kepada makhluk semua makhluk
Ya masyarul jin, kumpulan jin, qadis taksartum, geus teman-teman ngalobakeun, geus teman-teman loba arajan kabeh minal insi batan manusia. Wahai jin, kamu itu lebih banyak daripada manusia. Waqala terus ngomong saha aulia kekasih-kekasih jin, alladzina aqauhu, orang-orang yang yang turut kepada golongan jin minal insi dari golongan manusia. Ngomongna Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Rabbana tu pangeran abdi sadaya istamta'a kalap suka sahabatuna yaitu mula bi ba'din kalawan sebagian dari tafa'al isu bitajidil jidilahu akawan. Manusia ngalap manfaat mapaesan jin ka manusia perkara anu dipikahayang silipan jin wal jinnu oke ngalap manfaat kalau diri silahu sama manusia nurut jin itu jin paniku ka manusia ada yang paniku jin ka manusia anu nyarembah karena batu, anu nyarembah ka hucai, anu nyembah ka takal gede, jadinya teh jama kami nyembah ka takal gede, nyembah ka batu, terus di situ teh dihiasi jin. Tanya jin supaya manusia sasar. Jok jin teh dieu aya jalma kasurupan nanti teh. Supaya percaya. Nah itu teh jin mapaesan jin nyasarkeun jelema itunya. Terus kahayang-kahayang sebagian kahayang jelema dibantu ku jin jin kafir nya aya nu nyumpang nya nyekik dibere harta dibere ieu bohongan jin eta teh jin ngalap manfaat ka manusia dan nalurut jin golongan ieu teh jin golongan mulik kafir. Wa balagna ajalana alladzi ajaltana wa balagna jeung nepi kami ajalana kana ajal kami alladzi ajalta anu geus mere waktu Gusti lana ka ati wa huwa yaumul qiyamah terus sampai kiamat wa ada tahassurun minhu wala tahu Gusti Allah taala cekurang nama jin jeung manusia keur sararua teh nya kong kalingkong keur di dunia jun jin karari itu manusia sarasar jin jinna sarua nya sarkeun itu ngan ari jin mah paranjang umurna sehingga loba jumlahna nya jin mah panjang umurna ari jelema mah karoto sehingga jin lebih loba ya atuh cenah naha geuning ari kami mah ngan saukur nepikeun ka poe nepikeun ka mau ari jin mah paranjang eta nya hayang dipajakeun perkola terus itu lalu Gusti Allah taala melalui lisan malaikat annaru maflakum eta nya hayang langgeng hirupna ditantang malaikat ya annaru maflakum ke hidup abadi selamanya ada annaru hari neraka eta maflakum tempat arajan kabeh tempat balik arajan kabeh tempat fungsi arajan kabeh tempat siji arajan kabeh ya aya neraka tuh tempat siji khalidina fiha tadi dia mah hirup langgeng bisa yang panjang umur mah di neraka
khalidina barian pada langgeng kabeh ieu jalma-jalma anu aulia jin jalma-jalma anu nalurkan jin itu langgeng dina neraka illa masyaallah kecuali perkara syarat bersatu salur insyaallah salibala aya dina neraka terkecuali waktu-waktu tertentu anu memang Gusti Allah dikersakakeun bisa keluar dina neraka bisa kitu keluar dina neraka aya waktuna itu nya iraha waktu dina nalika ahli-ahli neraka keluar dina neraka lisyurbil hamim pikeun nginum kana hamim. Naon hamim teh cair atau cairan anu panas-panasna teu aya deui cairan anu leuwih panas katan eta. Naon sok dikurang nu panasna cairan. Itu aya timah. Naon cenah? Timah di botol liur. Naonan dibanding naon anu keluar di jero bumi teh lahar. Dibanding lahar naon. Lah ieu mah leuwih ti eta pokona geus eueuh di panasna. Eta hamil teh tempatna teh di pinggir neraka, di luar neraka. Jadi keluar tina neraka, tapi jangan minum teh naon? Minum hamil. Cairan anu paling panas. Tuh fainau khaliduha kama qala. Summa inna marun bila la ilaha illallah. Inna rabbaka hakimun alim. Inna rabbaka saestuna pangeran anjeun kasanepa eta hakimun dan anu penuh hikmah. Dina sadaya dadamlanana jeung sadaya pidamlanana. Alimun kula anu maha ugeuna ka sadaya makhlukna. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Wa kadzalika ay kama mata'na usatal insi wal jinni ba'dhum bi ba'd. Wa kadzalika nakitu seperti ngabubungahna kami jeung Gusti Allah ka manusia anu tukang maksiat jeung ka jin anu sarua tukang maksiat ba'dhum bi ba'din dibubungah hiji ku hijina hiji ku nuliana silih bantu dina maksiat nuwali maka wilayah di alat di mustaqbil wilayah ba'dul zalimina ba'dul maka ngawasakeun kami ba'dul zalimina ka sebagian jalma-jalma zalim ala ba'din abadun ka sabarena deui bina sababeuna kalau anu ieu zalimin eta yaksibuna anu kana gawe zalimin eta pirang-pirang maksiat. Kitu teh pokona jalma-jalma zalim sok silih bantu dina kadolimanana dalam maksiat tukang maksiat silih bantu dina maksiat dina modal maksiat atuh daya baturna we menurut budaya baturna mengandung budaya baturna sorangan anu mah bisanya budaya bandar itu dan mengandungna eta silih bantu itunya ada kamu maksiat jeung awet kudu aya wae nanti sadaqallah